nanya-nanya peryogi maju siapa takku hal sakit dulu tah ayeuna mah tong borong make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan nasenang daging jalmi beuki seperti Sumanto ngeunah dulu nya atuh ai senang mah atuh abdi sahur adang cobek Pak Haji Sidik jamu alas palimanan wis lawas kulo kedangan Pak Haji Sidik Pak Haji Andun sarang ibu hajan kulo kedangan wae aduh alah iya ayah mawahid Allah ayam bakar ti Pak Haji Didin mah aduh gulali gula dermayu kang mas balik kulo melu ya kulo melu jamu alas jamu kuning lawas ketemu maning Dupi Haji nucan ke Mekah aya balung langka daging ewong ditulung langka eling Bapak Haji Acep Hasan toba langka eling Haji Bahro aya Gusti langka elinge bari ngagoreng lauk ti Asep Dampa sareng teh aneh geura ujung berung Eri Esli Gara-gara apiana kalapa muda Esli palapa muda Eri dibantun eta geningan dibantun didorong rek ulin mah rek ulin samar kaduga nyangakeun ka ibu Nenah di Giri Harja rek ulin samar kaduganya meureun kantongna kosong Bapak Lurah Serang Mekah kantongna kosong eta rena beureum aduh naonana darena hideung ari rena aing arena aing
pada merbayaksa wontening alas wanawasa detia dirga bau walah nyaur batur-batur namar bayaksa ngandika nuhun kada rumpul ngacung leungeun naon bari teu ngomong kieu mangga naon ieu teh manggalah ada apa lapar sami atuh heeh takuha sakitu wayahna deuleu pang neangankeun kahakadan aing poe ieu dek unca dek bagong dek monyet dek naon eta mah aduh kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok nya neangan nomor nya nanya-nanya peryogi mah tuh siapa takuha sakitu dulu tah ayeuna mah tong borong make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan nasenang daging jalmi beuki seperti Sumanto ngeunah dulu nya atuh ai senang mah atuh abdi ge bade ngiringan bade nyobian tak kitu wayahna kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul da maneh bagian ka belah kulon ayeuna mangga kulan Gusti mangga kulan wayahna sararea ini punten aduh ngahaturkeun semua pangabutuh aduh maksud teh pangabaktos Gusti ditarima abdi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput aduh jelemput ampun maksud teh aya jelema Gusti di belah mana di belah kiih aduh aing mah kiih deui kidul maksud teh Gusti sabaraha urang upami teu leueur aduh aleueur teu lepat dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya teu dugi kalimun aduh ampun limun teu dugi kalima sumuhun ketang limun lima mung teu dugi ka genut ai genut genep maksudnya di belah mana palih kiih aduh kiih deui atuh kidul Gusti sok siap sadara hingga ayo pana parina teh kaki kan galap anda magalap nah kamana saja ngomong kesangeunana ayo ini ayo sia urang tiangan ini aya jelema
naon itu ini tuh para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakol naon rame jeung ieu mah naon teh kayaknya udah kumaha minta supaya kuring apal dengariung teh wah maneh mah buuk ai buuk budeg maksud teh bool ai bolot hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon ari maneh aduh ya ieu teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama Buk nama baik kurang suuk Sunda maksud teh diantawisna Desiratna sarung sari ya sari kumaha ari maneh itu tuh di Jawa oge aya nu geus ngajait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh sungut dikituan disadah henteu aduh anu galak anu galak gitu